Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Masih keneh lanjutan tina pasal dina nerangkeun ciri-cirina balik anu tilu. Di dieu dina tengahna wa innama zakarul musannifu awwalah masalatin. Wa innama zakara jeung teu aya lian, teu aya kajaba nyarioskeun saha al musannifu ki musannif awwala mas'alatin dina mimiti permasalahan fil fikih dina ngabahas ilmu fikih nyaeta mantanana nyarioskeun alamatil bulugi kana pirang-pirang ciri-cirina balik. Naon margina di dieu ki musannif Syekh Salim bin Sumer rahimahullahu taala anu pang pertamana dina permasalahan fikih dina kitab Safinah ieu nyarioskeun heula nyaeta kana tanda-tandana ciri-cirina balik. Naon alasanana li anna mana tataklifi karena jadi hubungan taklif hubungan parentahan hubungan larangan eta berkaitanana berhubunganana alal baligi ka jalma anu balik. Tegasna da ari anu acan balik mah can diwajibkeun wudu, can diwajibkeun salat, can diwajibkeun puasa jeung saterusna. Nya kitu deui larangan-larangan can diharamkeun. Naon ayeuna mun teh mah mabok, maling, terus ayeuna mun teh mah jeung dosa-dosa anu lainna, paharaman-paharaman anu lainna terkecuali nyaeta keunana eta larangan teh kanu balik. Duna sabi lain ka budak. Apakah budak lalaki wasabiyati lain ka budak awewe. Jadi budak mah acan ketetapan ku hukum gitu. Acan ketetapan nyata ku hukum budak mah. Dan nugas balik nugas ketetapan ku aturan eta mah. Tapi sok sanajan budak boh budak lalaki boh budak awewe acan ketetapan ku hukum wajib haram. Nah, jeung saterusna. Lakin yajibu tapi wajib ala sabili fardil kifayati wajibna nyaeta make jalan wajib kifayah. Tegasna wajib kifayah. Sok sanajan budak lalaki budak awe can kewajiban salat, can kewajiban puasa, acan boga paharaman tapi wajibna wajib kifayah ala aslihima kakolotna
budak lalaki jeung budak awewe nu dimaksud kolot nyaeta apakah bapakna apakah indungna kade ya lain wajib ain wajib kifayah. Jadi ayo wajib kifayah ulah asok patuding-tuding ulah asok paandal-andal tapi kudu pahideng-hideng. Saha anu ngalakonan eta anu boga ganjaran nu teu ngalakonan lain ngadak-ngadak boga ganjaran ngan teu meunang siksaan tina teu ngalakonanana gitu. Kabehanana we fardu kifayah mah kitu. Jadi kudu pahideng-hideng ulah patuding-tuding ulah paandal-andal. Dan nu ngalakonan eta nu boga ganjaran nu teu ngalakonan mah lain boga ganjaran teu boga siksaan karena geus diwakili teu jadi lain ayeuna diwakili teh lain diwakili menang ganjaranana teu meunang dosana lepas tina dosana tah ieu kawajiban kakolot apakah ka indung apakah ka bapa kudu aya anu turun ulah patuding-tuding ulah paandal-andal nya terutama pan ari ayeuna mun tamah aya budak mah galibna teh galibna ayeuna mun tadi umum di umum gitu. Jadi ayeuna mun tamah anu loba pagulung pagalang anu loba babarengan teh jeung indungna galibna mah karana dina pabebeurang mah pan bapana teh galibna mah kitu kararasap kayana tempo salat dohor saha da bapana mah ai meureun ayeuna mun tam ai bapana eueuh mah eta ka awewe eta ngabejaan lain fardu kifayah ari ayeuna bapana eueuh mah jadi wajib ain da naon da bapana eueuh fardu kifayah teh lamun bapana aya indungna aya ai bapana eueuh kade sing ingat jadi usum salat eta wajib kanu jadi indungna naon nitah salat mun keur aya bapana kitu teh fardu kifayah eta ulah paandal-andal ulah patuding-tuding teh sok pahideng-hideng da eta nu boga ganjaran lain ulah kieu tah we nya lalaki mah ngeunah we ieu budak sagala geus puguh ngurus mah eta tempo ayeuna mun tah nitah salat ge hare-hare we bapana mah ulah enak da eta nu boga ganjaran eta nu ngalakonan eta nu boga ganjaran gitu berarti bapana eleh di dinya bapana eleh teu boga ganjaran beah ke indungna tuh saha we anu kira-kira ayeuna mun tamah lah ngaguguk budak teh nya tapi ulah ayeuna dititah salatna wungkul tuh balikta nu kamari geus diaji ku urang dina Sulam Taufik diajarkeun nyaeta tentang cara-carana salat anu bener diajarkeun jeung cara-carana salat anu sah umumna kitu salat-salat kitu jol kitu salat-salat diajarkeun salat anu bener diajarkeun salat anu sah tah urang alhamdulillah geus boga bekal sararea salat geus boga bekal tinggal praktah kitu atuh ulah ayeuna mun teh nunggu ka panggung aing meunang ngaji teh naon da nu ngeunang we naon aing mah teu jadi mubaligh we teu jadi dai we ari eta lain manfaat meunang ngaji teh eta lain manfaat pan amar ma'ruf teh memeh ayeuna ka publik teh eta heula ayeuna mun teu deukeut heula eta di imah nya loba tah order urang teh meunang ngaji teh oh iya budak geuningan ada ngaji teh salat tah wuduna kieu prak-prakan wuduna tah salatna kieu kan oh grafik lamun ayeuna mun teu geus ngararasakeun mah ku urang bahwa eta teh nyaeta nya urang boga kasadaran kawajiban bakal kieu gerak aing aya untung ngaji untung keur sabudakeun mah lah keur sabudakeun mah keur sapamajikaneun mah geura sok karasa
Karasa jeung urang teh beuki naon ayeuna ngaji teh begitu ayeuna mun teh dipapatahkeun ka budak andai kata pamajikanana tara nguruang riung ayeuna kana ngaji andai kata gitu ayeuna mah karasa pisan teh asa diudag-udag ieu teh ku ilmu teh ayeuna geuningan teh papatahkeun aduh teuing nya apal badinya mah teuing nya apal badinya mah bakal aya dorongan semangat sabab aya naon aya rangsangan aya tuntutan jika kerja di santri kerja di santri di kobong beda anu bapak na ajengan di lembur jeung nu lain ajengan karena aya naon aya rangsangan aya tuntutan jadi aya sugesti gitu aya penyemangat sehingga baheula mah di kobong aya namun aing mesti aya bebeakan ngaji ge beta jeung ayeuna kolot ente mau balik ka lembur jawab pake kapake aya nu meunang aya aing mah teuing tah eta teh ngaleutik-leutik hate maneh padahal pangeran mah nya geus ngaladangan lain ayeuna mun tah pangeran diatur ngan pangeran jadi mantananana ngadawukeun walladzina jahadu fina layahdiyannahum subulana di mana-mana urang kayeng mah najan urang lain ajengan najan urang lain turunan ajengan lain turunan ulama teu boga pasantren teu boga eta sok cobaan kayeng aya kang boga pasantren teu dan teu aya kang boga ayeuna jamaah ayeuna mun teu geuningan kieu teh da ayeuna mun teh Gusti uyos ayeuna teu gaduh pasantren teu gaduh ayeuna mun teh majlis teu gaduh jamaah oge nu penting mah abdi mah hoyong teras ngaderes ilmu kekengingan eta di pasantren dikieukeun ku pangeran teh meusing aya ti awal ya teh ti awal tapi ka ayeuna mun teh saking eta targetna Gusti abdi mah pokona mah hayang teras istiqomah dawam mayang ngaderes tiba heula lain ayeuna pada meureunna dirancap eta henteu dicecukang oge baheula tapi ka ayeuna mun tah mah keuri gawe aing teh naon nya keuri gawe deui ka hayang nyorokeun imriti hayang nyorokeun jurumiyah bari urang kuli aing teh naon aya totonde naon teh padahal itu kang kuli mah apa kang ka pabrik ngalaman ka bangunan ayeuna mun tah ngalaman nganekan gitu ayeuna ka siwa ade sok aya nuturkan weh meureun cepat gitu lah itu mah cepat cek baheula mah ayeuna mun teh bakat gitu ayeuna cepat teh musing ayeuna ka ditu ka dieu ge puguh bagian balik cenah abdi hayang ngahanca ayeuna badasar tukang kuli mah teh nya kan mantatan jam 5 balik nanti gitu aya nu mun tah hayang ngaos aing dag dig eta lamun ieu mah lamun urangna tadi teu inget berangkat teu inget bahwa aing teh dikobong teh ieu teh hayang mayeng hayang istiqomah ngaderes ari ieu ku pangeran di ladangan meureun jak urang teh moal bisa euy da balikna ge burit urang mah kuli atuh dayeuna balikna ge ayeuna mun teh burit minimal ayeuna mun teh jam 4 yang kacai itu haheho meureunan nyari puh awak nya ayeuna tunduh geus sagara lieur kabayang ayeuna mun teh eta nya hayangna ayeuna geus teu sanggup pokona kanu sajen deui pan urang teh inget pemberakatan ti dinya lanang ayo efek teh cek ayeuna moal gawe teh pokona mah ente mah dur asar geus seureun gitu dur asar geus seureun gitu ayeuna mun teh disampakeun dengan duaan gitu eta teh tiba heula lain ayeuna lain geus karanca bentang lain bari geus ayeuna mun teh mah elmuna geus ka mana yang nyorog tapi ka geus ayeuna mun teh balik ti Banjar ieu kumaha cinta ieu hayang istiqomah tapi ka ayeuna mun teh mah ngadaras alfiah jeung adi we sorangan ngabakprak jeung adi we sorangan santri nu ngabakprak kaos biasa ngaji kaos batur gitu ayeuna mun teh mah eta teu beda sorangan tah kitu alhamdulillah dilahirang soke urang teh ayeuna mun teh ladang ngaji teh teu meureunna cimeublu
di geuning cek santri mah aya hayatul ilmi bil mudzakarati. Ilmu mah lamun ayeuna dicaritakeun diomongkeun bakal ayeuna hirup moal ceneten cimebleu. Diomongkeunna ka saha? Ya diomongkeunna ulah ka jamaah da urang ayeuna mun teh boro-boro can ngarti meusi geus ngarti oge da perlu mental atuh ayeuna boga ka jamaah ta eta budak urang, ta eta pamajikan urang gitu. Cuman engke lamun ayeuna mun teu macan ngarti ulah dipaksakeun ke da ieu teh da bogahan ca kalem we lah. Da bogahan carek ngaji deui we dek neangan deui. Geus sateuing eta mah gitu. Pan sok aya nanyakeun geuningan lamun anu papatahan teh kumaha upami kieu upami duka eta mah ngan nyahona sakitu gedek ngalah deui. Da moal burung rame dina majelis ilmu teh lamun dikitukeun mah ilmuna loba kakurangan itu loba kakurangan ieu begitu aya diurukeun nya teh ieu kalah kanaroskeun ka abdi teh kieu aya abdi ngan apalna sakit-sakituna gitu. Nah, tambah deui tambah hayatul ilmi bil dzakarati. Hirup ilmu teh lamun ayeuna kieu balik balik leung teh ayeuna ningali ayeuna pamajikan ningali budak ningali ayeuna cuek we sing ingat urang geus boga ilmu tah eta order urang mah eta. Order urang mah eta. Jadi wajib kakolotna budak lalaki jeung budak awewe adzukur wal inas. Apakah kolotna teh nyaeta lalaki bapakna, akina jeung saterusna. Apakah kolotna teh awewe indungna, ninina jeung saterusna. Aya murahuma. Nyaeta kudu nitah kabudak apakah budak lalaki apakah budak awe bis sholati eta PR urang tah eta PR urang tah komo lamun katingalina lamun seug ayeuna pamajikan urang teh cuek-cuek acuh-acuh komo eta mah urang nu bener-bener ayeuna kudu seriusna dina gajan eta pan meureun memeh awe oge we pamajikan teh da urang saek ngajina ulah bosenan, ulah keheulan, ulah pusingan, ulah belikan. Engke mesing ayeuna ka masyarakat mesing ka forum-forum umum ge aya jelema sok pusingan mas jelema sok anger kitu keheulan pusingan mesing kana panggung oge gitu. Jamaahna baradagong geus moal deui udah meureun latihanana ge ieu budak badagong keun antepkeun budak teu badagong teh lah kitu deui salat gitu salat da kitu kewajiban teh nyaeta nita salat lain salat tungkul wama jeung marentah kana sakur-sakur perkara tatawaqqafu anu nunggu teh anu nunggu ayeuna mun tama eta ayeuna mun perkara anu nunggu nyaeta eta salat anu nunggu ngadago eta salat alai kana perkara ai salat kudu naon nya kudu wudu heula nah terus ayeuna mun tali nita salat geus wudu acan mimitina teh geus wudu acan ulah ayeuna mun teh budak kan budak teh ngaranna ge tita salat ya salat teh wudu heula nah wudu tah geus kitu teh ayeuna mun teh wudu teh aya wuduna ngumah beungeut henteu ari wuduna niat henteu kitu terus ngaremet kaos urang kieu kolot gitu kaos kepakean keur urang jadi ilmu mah nyaeta lamun dipake laku urang tah jadi babari merek pemahaman pengertian ka batur oge ai sorangan teu ngarti dek mebener ka batur kumaha sorangan oge teu ngarti cek urang teh aya cek budak teh ai wuduna kumaha Pak heuh pokona mah wudu we jiga kitu kumaha kieu wudu teh niat heula nya terus ngaremet ka ituna teh heuh ai niat teh jang dina hate
sok ayeuna mun teu mah diajar pok-pokanna nama nawayatul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala aya dina hatena mah kieu niat abdi wudu ngilangkeun hadas alit padu karana Allah ngumah beungeut nanti dia tajang ulah maka di kitaban ulah maka ayeuna mun teu matalaran eta mah praktek praktek tuluy komo gitu mah jeung pasunatan-pasunatanana pasti terbiasa daya gak ya nanti masalahnya masalah tahadus bini mah da lain ayeuna mun tina dudurug-dugan ayeuna ngaji tina sapina eta lain deui beunah ku kolot tak ieu wudu teh tak ieu ngumah beungeut teh tak ieu ngumah leungeun teh gitu tapi ka make cai nah gitu diarahkeun tak saina ulah gede teuing ngaranna teh israf eta teh aya israf teh makruh gitu can ngaji itu can ngaji ieu gitu can ngaji itu urang mah kahiji pusingan keheulan bosenan jeung males deui ayeuna hoream ayeuna kitu eta teh ayeuna mun teh kewajiban sehingga kewajiban nu bieu teh nyaeta urang teh paling ngengenganana 7 tahunan lah kikituan teh 7 tahun lincak ka 8 baru lepas pan balikna dina 15 tahun lamun ayeuna mun tamak ku bijil mani meureunnan tapi ka 8 tahun pira oge 2 tahun gitu 7 tahun tapi ka 8 tahun gitu kikituan teh ulah bosan unggal poe unggal ayeuna unggal waktu teh salat gitu salat ba'da stigmalihima kawajiban marentah ka budak eta keur menjadi kolotna sabada si budak umur jejeg sabada jejeg pas eta si budak apakah lalaki apakah budakna nyaeta sab'a sinina dina umur 7 tahun mata nyaeta usia tuh usia ayeuna masuk sekolah gitu usia masuk sekolah jadi ayeuna mun tama ukuran teh jadi usia anak masuk sekolah usia 7 tahun karena usia masa pendidikan didinya jadi dipakai nama ayeuna ku sakola ya sakola teh tina naon tina aturan agama bahwa dina aturan agama nyaeta usia masa pendidikan awal pendidikan adalah 7 tahun 7 tahun soalnya masuk sekolah ge ayeuna mun teh kudu 7 tahun duka masih kena berlaku duka baheula kitu jadi kudu ayeuna usia ayeuna 7 tahun bisa modal ayeuna mun tama akang sakola teh 6 tahun kitu sakola teh 6 tahun karena ayeuna mun teh naon geus katingali ayeuna mun teh hideungna geus katingali ayeuna mun teh masalah teh kudu ayeuna mun teh cek paribasana boro-boro di zaman harita kumaha di zaman harita teh otak cicing gitu otak budak cicing tudah tuduh jadi konsen ayeuna ditudah tuduh ku kolot pepatan ku kolot gitu kaum di zaman harita bet di zaman ayeuna oge malik ayeuna mun teh penting ti mana teh macana teuing saha nu ngajarkeunana teu rumasa pisan teh mah ngajarkeun ayeuna kana bacaan aksara Latin mah teu rumasa pisan gitu lamun ayeuna mun tama Quran mah kitu alif-alifan masa bisa we anu kitu mah gitu teuing ayeuna mun teh sanu ngajarkeunana gitu sanu ngajarkeunana maca nu kitu karena nyata geus masuk tamyiz masuk usia tamyiz 6 tahun oge nyata geus ayeuna mun tamat tamyiz tapi di mana-mana ayeuna mun tamat geus tamyiz tapi usia acan 7 tahun acan jadi ieu 2 syarat nu jadi kewajiban khususna keur jadi kolotna nyaeta marentahkeun kana kewajiban syarat hiji pas umur
7 tahun. Kadua tamyiz. Engke tamyiz hideng ya katingali ayeuna mun teu makah hidenganana dina umur genep tahun acan 7 tahun acan wajib atau ayeuna mun tamat 7 tahun tapi can katingali tamyiz can katingali hideng eta oge can kawajiban bahasana meureun telmi gitu atau ayeuna bahasana mah idiot kitu tah ayeuna mun teh mah jadi hiji pas dina usia 7 tahun kadua geus katingali katamyizan kahidenganana budak geus katingali kumaha ari ukuran tamyiz ukuran tamyiz di dieu caritakeun wa haddut tamyiz jeung ari batasan tamyiz teh huwa nyaeta batasan tamyiz teh ayyasira di mana-mana budak apakah budak lalaki apakah budak awewe geus jadi eta budak bihaitsu yakulani sakira-kira lamun eta budak barang dahar teu boh budak lalaki boh budak awewe wahdahuma kusorangan teu kudu dihuapan geus bisa dahar kusorangan wayasrobani lamun nginum eta budak lalaki budak awewe teh wahdahuma geus teu kudu diinuman ku kolot geus hideng sorangan nginum geus ku sorangan dahar geus ku sorangan wayastanjiani lamun kieu lamun modal geus bisa omeh geus bisa ngisang ku sorangan eta ukuran tamyiz eta ukuran tamyiz naon atunya enggak sahidang mah gitulah naon bahasa eta na bahasa umumna naon bahasa umumna berakal aya namun tamu lain nah hidang gitu hidang teh hidang teh geus boga cedok geus boga angeran nya geus mandiri lah gitu geus aya namun teu mandiri gitu pake tenangan bahasa nu eta mah nu merenah nama hidang pokona mah di mana-mana kembalikeun nyata kana patokan tamyiz nu ieu geus bisa dahar ku sorangan geus teu kuhuapan di mana-mana nginum geus ku sorangan teu kudu diinuman di mana-mana omeh ngisang geus ku sorangan eta we naon tah ngaranna nu kitu lamun dina bahasa kita mah tamyiz lamun di mana bahasa kolot mah geus hideng atawa geus boga cedoh gitu geus boga cedoh ngaranna teh fala yajibu mangka teu wajib non al amru ning tuh mangka acan kawajiban nitah kabudak apakah kabudak lalaki apakah kabudak awe nitah salat nitah wudu nitah puasa idza mayyaja di mana-mana geus tamyiz eta si budak lalaki awe teh qabla sab'i di mana-mana ieu teh hidengna budak teh eta usia di bawah 7 tahun acan kewajiban kade lain acan teu meunang lain acan ulah can kewajiban gitu keur nu jadi kolotna lain ulah lain teu meunang lain tapi nyaeta pala yajibu acan kewajiban al amru nitah nu jadi kolot kanu jadi budakna idza mayaja di mana-mana geus tamyiz eta si budakna lalaki awewe qabla sab'i di bawah usia 7 tahun acan jadi mulai teh pas jejeg 7 tahun mulai urang ayeuna nah di dia teh ayeuna mun tama karasa katingali nya di ayeuna di masyarakat umum gitu karasa ke urang jadi anu di pikiran anu jadi PR utama teh aing kumaha nyakolakeunana kumaha biayana kumaha aing daharna kumaha aing pakaianana eta anu di pikiran di umum mah nu jadi masalah di umum mah ari ieu jadi masalah henteu
Henteu. Padahal lamun ayeuna mun tak urang ditanya, "Aya mana ayeuna mun teh mah lain apal wudu, lain bisa wudu, lain bisa salat." Nya bisa atuh matak aya, matak naon atuh budak teh teu kudu ayeuna mun teh mah ka naon? TK, TPA, eta pangadulan kolotna ceuk Kakang mah gitu. Pangadulannya mung riweuh gitu, mung riweuh. Jadi ya namun sama orang ilmu monoton teu bisa disebarkeun di tah ieu teh aya namun teu kabeh oge da sabenerna mah guru wungkul ieu teh. Urang mah kitu guru teh di mana-mana aya namun teh mah ngajar di umum kitu aya namun teh ngajar di sakola. Ieu teh ayeuna guru-guru di imah masing-masing teh guru sararea teh. Sebenarnya mah guru budak urang. Guru pamajikan orang, guru ayeuna mun teu pamajikan urang. Matak ayeuna mun teu ulah sisirikannya di mana-mana ayeuna pamajikan ajengan, di mana nah hanya so pamajikan batur mah breng ka ditu, breng ka dieu ayeuna mun teu ngaji. Ayo rata-rata ayo pamajikan ajengan, pamajikan ustad mah geuningan ayeuna cicing eta pipiluan nya meureun da ku salakina atuh. Ngajina ge ayeuna sapoe 2 kali mah. Ari eta saminggu sabaraha maneh abring-abringan? Saminggu sakali, bari teu bebeunangan deui. Teu ngajina. Da maraneh oge ayeuna sabenerna boga pamajikan cicing sak di dieu ngaji mah. Ngaji naon? Sapinah geus anggeus, ayeuna mun teu sulam topek geus anggeus. Tuluy ayeuna ngaji abring-abringan ayeuna ka ditu menang naon da geuning teu beunangna naonan. Muga menang kabuli geuningan kitu. Oh rame ayeuna resep seueuran gitu. Gitu ya ayeuna kesan sak di dia ngaji. Oh. Ngahemat di biaya ongkoh gitu. Teu ayeuna mun teu temu tamu wedak aya di imah masa keduanya ngada awewe teh di wedak teh gitu teh kumaha. Nah datara poho aya di kaluar mah da wedak sing rusuh kumaha oge tah. Aya di imah mah poho deui jam jadwal di wedak teh gitu. Gitu sok ayeuna mun teh agama mah tingalikeun pas geunah mun make agama mah daya teh rariweuhna hirup urang teh ieu teh naon ya teu make aturan agama sebenarnya mah urang jadi riweuh jadi ribet teh ieu teh hirup teu make aturan agama eueuh nu ribet aturan agama mah aturan Allah mah sok dina situasi kondisi kumaha. Aduh kumaha nya atuh da ayeuna mun teh ieu teh hayang masantrenkeun ayeuna teu boga duit eta kumaneh ya kain mun ayeuna mun teh budak Lampung tah eta teh salah ayeuna urang teu salah ayeuna mun teh mah urang jadi urang ayeuna teh tungtung sanggup nyumponan ayeuna kewajiban parentahan ayeuna ti Allah ti Rasul ayeuna ieu teu wajib masantrenkeun teh da wajib teh keur maraneh ayeuna mun teh nguruk mung mapatan mung ngabejana ayeuna mung sabenerna mah ayeuna mun teh daya akang mah santren teh kieu targetna teh tepi ka budak resep kana ngaji gitu. Tepi ka budak resep kana ilmu eta hungkul target mah santrenkeun teh. Jadi geus resep mah geus hayang kana sabatahe aya tapi kana alfiah we malah insyaallah. Aya tapi kana ayeuna mun tam johar maknun mah tapi kana ayeuna pangani bayan we mah insyaallah lah. Asal budak geus resep kana ngajina. Tah ieu ayeuna mun 3 tahun teh dipasantkeun budak teh can nyai-nyayan resep kana ngaji acan. Teu ngarep-ngarep ayeuna mun teu terlalu ngarep-ngarep bisa ngarti di pasantren da sabenerna mah akang ngamasantren budak mah tapi ka targetna budak resep kana ilmu budak resep kana ngaji sabate yap geus resep mah kana ngaji yuk jeung urang kitu sabenerna mah aya aranjeun apa targetna tapi ka bisa gitu ka bisa tapi ka ngarti gitu akang mah teu da sabenerna mah santrenkeun tapi ka budak ngarti ilmu teh penting ilmu teh perlu ilmu teh butuh gitu tah geus hayang eta prak we da kuyah kumaha da teu kuyah kumaha gitu ngaji ayeuna insyaallah aya ayeuna mah sayap lain ai bisa mah kitu lain ai bisa mah
Dok ngaji Fathul Muin, ngaji ayeuna takrib, ayeuna mun lah ngaji naon oge insyaallah gitu. Ngaji insyaallah dek disangareupanna ayeuna mun tekon we. Da gendingan ayeuna mun tamasawur Syekh Abdul Malik naon? Tuqarribul aqsa bilab din mujaji wa tabsutul badla biwa din munjaji. Lamun ayeuna apal kana alfiah makna anu sulit-sulit mana anu ribet-ribet ieu maknana teh ieu artina teh gitu. Tuqarribu matak ngadeukeutkeun alfiah tuqarribul aqsa kana makna anu jero anu dalam bisa kakodok tak ku alfiah bilab bin mujaji hanya ku lapan anu singkat anu ringkas atak ayeuna mun teu bisa alfiah geus wani kana naon oge gitu bisa ngarti kana alfiah wani ludeung maca kitabna naon oge wani luas maca kitabna naon oge ya eta jaminan ti Syekh Ibnu Malik radhiyallahu an tuqarribul aqsa bilab bin mujaji bisa alfiah ngarti alfiah matak deukeut makna anu jero nu dalam teh kakodok. Entak lamun geus lieur ngahartian lain urang teh boga alfiah balik kana alfiah. Balik kana alfiah tapi rasa rebu bet. Jeung ayeuna mun tamajeng ayeuna 30 juz mah jauh. Jeung 30 juz mah jauh ayeuna mun tamah. Ieu mah 1000 bet hanya ayeuna ipis 30 juz mah. Nah gitu. Sok ayeuna mun ta Quran ayeuna tahfidz banyak ayeuna mun sama alfiah teh tahfidz gitu. Jauh. Coba alfiah mah lamun poho teh mal doraka, Quran mah doraka poho teh. Allah bal yusannu. Jadi lamun acan umur 7 tahun walaupun geus tamyiz si budak acan jadi kewajiban kanu jadi kolotna nita salat jeung seperangkat salat jeung wuduna jeung seperangkat ayeuna mun teu wudu ke lamun acan 7 tahun tapi geus tamyiz cuman sok sanajan acan wajib ari disunatkeun mah aya tegasna eta mah karek sunat tinggal urang teh tanya hayang ganjaran teu hayang atuh ganjaran heueuh ari wajib mah acan ya teh nitah ka budak teh tapi katingalina budakna da geya geus sidang budakna mesing can 7 tahun ge lumayan ya order ya piganjaraneun jang salat jang ayeuna mun teu wudu jang boga ganjaran sunnah di mana-mana geus 7 tahun tamyiz eta mah lain ganjaran sunat ganjaran wajib sabab lamun ayeuna mun teu urang teu ngalakonan teu ngalaksanakeun kewajiban eta ya doraka jadi lamun dilaksanakeun menang ganjaran wajib tuh sok coba ayeuna mun tarobah lah pola pikirna urang ayeuna sing sadar kewajiban teh boga budak teh eta lain cana naon aduh maya teh sasina kumaha lobana naon geuning barudak teh kudu cocokanana mayananan alah nu kararitu ayeuna mun teh mah eta nu kararitu ayeuna mun teh mah jadi eta meni ayeuna bener teh budak geuning naon lah nu didorong teh nyeri hate batur kabuli nu kitu aing kabuli nu kitu ai kitu mah ayeuna mun teu bedil teu papatahan wudu nya teh nyeri hate gitu teu bisa mapatahan wudu ka budak teu bisa mapatahan salat ka budak aya nyeri hate ieu teh di urang Islam teh kitu teu bisa kitu mapatahan ayeuna ai teu kabuli naon rorodaan nu kitu teu ke aduh kudu nyeri hate batur kabuli rorodaan ai urang teu kabuli tah moal dihisab ayeuna mun teu ku pangeran kitu kabuli rorodaan budak teh nun geuningan aya naon teh khusus geuningan tempat tidur budak geuningan aya nu orok aduh euy mun ayeuna dijariahkeun eta duit aya negara eta puguh ayeuna aya teh mah ayeuna mun teu jadi ganjaran ting teu da ngengenganana ge wenang gitu ngengenganana oge gitu wenang gitu teu jadi sunat-sunat acan insyaallah ngengenganana ge wenang eta duit sabaraha meuli nu kitu gitu
dari kana jariah mun hararese eta apaan cing cirineng urang teh can nyaho kana ganjaran teh gitu. Oh ieu mah piganjaraneun gitu. Itu mah ayeuna teu disiksa teu diganjar ngengenganana gitu. Daud-daudonang teh ah meningkat piganjaraneun euy. Da budak mah bisa digayor sampirna mah. Apal gayor? Gayoran baheula mah nyaeta sangu teh disimpen teh dina gayoran digantung. Jadi ayeuna talikeun eta ayeuna mun teu masinya akang aduh ka asa ngalaman keneh ayeuna nutan kolot baheula cenah. Ayun-ayun geunaheun budak teh tibra kitu. Tibatan ayeuna dina naon teh dina tempat tidur teh naon eta teh. Tempat tidur budak mah dari kitu di ayun-ayun budak teh tibra. Gantung atau ayeuna mun teh di ayun-ayun digayor ayeuna mun teh budak tapi da ayeuna asa ketinggalan zaman asa kuno teh heuh da urang mah atuh da niatna ieu mah hayang gaya gitu. Hayang gagayaan lain hayang diberahkeun budak nyarekeun budak padahal budak mah anteng dinu kitu. Pangais gantungkeun dina naon ayeuna baheula mah loba ayeuna panggantungan. Gantungnya budak tadinya kitu kan urang teh sakalipan uyan ayeuna teh lila ditinggalkan itu ditinggalkan iya gitu panarire itu mah cicing itu mah budak tak yang nemuin temati bra antang ada dasar genah asa di ayun-ayun asa digayor ngaranna dia tah nu kitu coba aya namun teu berpikir anu lebih manfaat lain teu meunang tadi nu tadi teh nya lainnya ieu mah nyata matak ayeuna dicaritakeun oge nyaritakeun meunang eta teh ngan teu jadi ganjaran lamun urang hayang dipindahkeun kana jadi ganjaran naon we lobakeun we teu ayeuna mun aya ayeuna jelema teh zaman kieu lah ayeuna mun teh ekah nomor 2 pokona mah eta we kabeuli naon nu karek borosot teh geuning budak teh geus aya tempat tidur gitu khusus ayeuna orok gitu eta teh da kamari ge siwa ada eta teh kulsum teh nyeun teh 3 juta eta teh ayeuna mun teh eta keur urang mending mulikeun kana domlar pake ekah teu pogoh jelas ayeuna mun teh ya baru pake meuli nu kitu. Masya Allah, abai kajian teh ekah daripada ayeuna teu kabeureun nu kitu mah. Aya ekah ongkoh nu kitu. Jadi wenang melah sesa anu order piganjaraneun deh kitulah. Wenang mah. Aya mah aya nu peluang piganjaraneun. Jadi lamun budak geus tamyiz memeh umur 7 tahun eta acan kewajiban keur jadi kolotna nitah salat jeung saperangkat jeung kewajiban anu sajana tapi sok sadan teu wajib tetep aya pasunatan tegasna meunang ganjaran di mana-mana da salat sing inget tah ayeuna kana kewajiban eta boga budak teh wa ayya murahuma naon deui kewajiban nu jadi kolot terhadap nu jadi anakna di mana-mana geus umur 7 tahun oge geus hidang geus tamyiz geus boga anggeran kitu lah geus boga patokan nyaeta aedon bisyara iddini nyaeta kudu nitah kana sakabeh syariat agama az-zahirati anu zahir geuningan lain ayeuna mun tamah nitah salat wungkul lain ayeuna mun teu nitah salat wungkul nitah puasa tuh nitah ayeuna mun tamah naon deui kewajiban ayeuna mun tamah syarat teh termasuk nyaeta nyarek kana paharaman nitah kana kewajiban syarat lain salat wungkul puasa jeung kewajiban anu sanesna teu leuy ayeuna mun tamah naon ngalarang tina paharaman aya budak nu moal doraka budak ayeuna moal doraka ya namun tamah naon nemong orat da budak nu moal doraka eta ayeuna mun teu nemong orat teh keur jelema anu akil balig ayeuna mun tamah haram menang teu meunang haram tak budak teh nyata wajib budak lah teu ngagogo
lain aya namun tah masalah mangagojeng teu ngaguguna ya mah wajib nita tong nemong-nemong orat akang aya namun tah mimiti asup sakola umur 6 tahun harita mah seragam teh acan beureum ati da harita mah abu-abu harita mah telur asin harita mah kitu aya namun tah mata seragam teh kan aya namun teh mah harita mah teu meunang make celana panjang teu meunang jadi kudu aya namun teh standar ponok teh nyaeta di luhureun tur aya namun teh sok ngaji pan sapinah gitu jadi wa auratur rajuli gitu wa auratur jadi harita mah kumanya ya arah rasup gitu naon omongan boh omongan sorangan boh omongan ti luar asup gitu kan ati teh geuningan ayeuna batas orat teh geuningan antara boja jeung tur nah, hari ayeuna mun teh kubun bapa teh pangieunkeun keun bae cenah maneh mah batur ayeuna mun teh ulut-ulutut ge jadi calana teh ayeuna mun teh nyieunna nu panjang yang celing ge sorangan sakola teh make ditegur ku guru teh tah ingat ayeuna mun teh Abdurrahman itu tidak boleh ayeuna mun teh pakai itu celana panjang itu wajib ini pakai ayeuna Pak tadi kan ngaji dulu di itu di Bapak katanya itu kalau batas orat itu dengkul kan sama ayeuna mun teh pusar da harita mah beragama ulang ya Abdurrahman abang udah kajengan gitu Abdurrahman aya 6 tahun ya bolehlah kamu gitu jadi kan serangan orang aya pakai celana aya mun teh eta pan aya bebas justru aya mun teh MI mah harita mah pacarnya MI harita mah SDN gitu harita mah SDN aya naon aya naon gitu jadi toleransinya teh aya namun teh gede di mana-mana dibawa kana agama teh guru-guru mah harita teh taluk gitu taluk kata bapak cinta ayeuna enggak boleh cinta Pak itu kan orat cinta ayeuna mun teh itu oh iya biar kali ge ayeuna mun teh sakola teh make ayeuna mun teh celana panjang pan eta kabeh oge di luhureun tuh harita mah luhureun tuh masyaallah masyaallah jadi dikitukeun teh ya uga gapah nah gitu jadi aya namun temasakur kewajiban sarah keur jadi indung bapana lain salat wungkul wajib marentahkeun kanu jadi budakna ketika nu jadi budak apakah lalaki apakah awewe nyaeta umur 7 tahun kadua geus tamyiz acan 7 tahun acan wajib karek sunat nitahna atau ayeuna mun tama ieu 7 tahun bahkan lebih ngan acan tamyiz berarti can tamyiz ayeuna mun tama acan mukallaf teh acan ayeuna mun tama acan cedok teh ya acan ayeuna mun teh cedok teh pikiranna teu normal acan kawajiban wala buddha jeung teu meunang henteu eta anu bukti ma'asigatil amri di samping bahasa panitah kanu jadi budak teu nu jadi indungna nu jadi bapakna di samping bahasa nitah teh minat tahdidi kudu dibarengan jeung mere panyingsieunan mere perhatian jadi meureun dua bahasa teh salat sia mun teu salat moal dibere jajan naon teh nu matak ayeuna teu masieunun salat sia mun teu salat digebug itu teu meunang ayeuna ngagebug na can usum cenah ngan eta mah karek tahdid panyingsieunan salat mun ayeuna teu salat moal dibawa nyaba naon gitu salat sia mun teu salat disindreuk panyingsieunan coba ayeuna mun tamatah nya kewajiban ieu masyaallah wajib ieu teh hiji nitah kadua bere naon panyingsieunan sok tingalikeun ayeuna mun teh mata urang munang pusing teh ayeuna mun teh keur
nyaeta keur masa-masa budak genah sok ayeuna mun tarasakeun geus sekolah ieu mah teu da budak geus jebrok ayeuna ayeuna mun tam eta pang ngabahaskeun ayeuna bab salat aduh ieu budak atuh da keur budak ayeuna mun tamu ngadidik teh ayeuna aing geus ayeuna mah geus gede teu aduh ieu teh hesena ayeuna mun teu kana salat ada teu da ayeuna mun teh mah teu keur budak atuh da eta mah ieu mah tempo ayeuna mun teh hasilna atuh da eta mah aya urang teu boga ayeuna mun teu papelakan teu boga jasa teu boga perjuangan keur ayeuna budakna ayeuna hayang jugjug bager ayeuna budak teu meunah oreng atuh coba ayeuna mun lamun kitu ka budak eta aing ayeuna mun teu geningan ayeuna mun teu naon capek-capek teh ya ayeuna mun teh budak teh teu hare-hare teuing ayeuna mun teh kana salat teh hare-hare teuing kana salat teh tah kitu ka ayyakula lahuma cenah bahasa panyingisieuna teh kieu pokoe kolot teh Bapak ka budak salliya salat nyi wa illa darabtukuma lamun ujang nyai teu salat ku abah diteungeul ku bapak diteungeul kitu mun teu salat wa illa darabtukuma lamun ujang teu salat bae lamun ujang ayeuna mun teu puasa lamun nyai teu salat ku abah diteungeul eta teh acan teu meunang acan ayeuna mun teu usumna karek perhatian unggul karek nyingsieunnan wungkul lawa keneh ayeuna tah ye ayeuna mun tama pantas Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngadawuhkeun bahwa cenah innama amwalukum wa auladukum fitnatun bahwa anak jeung harta kekayaan teh bener eta teh uji coba ti Allah ujian ti Allah Subhanahu wa taala urang teh inget ayeuna mun teh kudu ujianana kumaha gede aing ayeuna batur mah baroga budak betul ayeuna urang mah ayeuna mah jadi hayang boga budak hayang boga ayeuna mun teh lalaki hayang boga budak awe teh hayangnya nyoo gitu lain ayeuna mun teh siap kana tugasna rasa apa yang ayeuna nyoo gitu jika urang hayang motor hayang boga mobil ayeuna mun teh kan hayang rasa apa ayeuna lain hayang ibadahna sing horengnya lain hayang ibadahna eta teh eta tugas ti Allah Subhanahu wa taala anu jadi ayeuna mun teh beban urang budak teh teu weh ayeuna mun teh mah urang ngalaksanakeun teu weh urang ayeuna mun teh ngajalankeun kewajiban ieu tah geus mulai ti dinya keneh jol we aing ieu mah ayeuna mun teh bakal jadi dakwaan bakal jadi tuntutan bakal ayeuna ditagih tah ti dinya ge ayeuna geus karasa urang teh budak teh engke kumaha ya ayeuna mun teh cik coba-coba ayeuna mun teh kana hati urang ayeuna akur jeung ieu teh ka budak teh akur jeung ieu teh meureun doraka meureunnya lamun teh akur teh lamun doraka meureun ayeuna mun teh engke teh disiksa meureun kumaha teh nya kumaha ayeuna mun teh jol deui urang pitobateun teh ieu teh dosa teh jol deui ti dinya oge geus ayeuna jol dosa teh urang teh itu mata ayeuna mun teh dosa teh geuning aya nu nyaho aya nu teu nyaho urang dosa teh aya nu karasa nu teu karasa ieu ge geuning teu nyaho teh nyadar urang bahwa ieu aya nu dosa da ka budak teh teu kitu geuning urang nu masih keneh nyaeta boga budaknya akang ge boga budak ayeuna mun teh di bawah usia balegah masih ayeuna mun teh boga tugas urang kewajiban ieu anu boga budak ayeuna di bawah usia baleg sabab ieu teh parat itu 7 tahun teh tapi ka mana tapi ke usia baleg teh tugas ieu teh saterusna masih keneh kewajiban nu jadi kolot kanu jadi anak
wa ayyu allimahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah wallahu a'lam bissawab.